Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawalah amma ba'du. Jamaah pangaosan mudah-mudahan selalu dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang sadayanya tadi pasihan kakiatan Gusti Allah, amin. Dipasihan rezeki anu amin. Dipanjangkan yuswan Gusti Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada warga YouTube yang telah like, subscribe kami. Mudah-mudahan kalian semua yang telah mendukung kami di channel YouTube Gilang Official ditambah-tambah milik rezekinya oleh Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dipanjangkan yuswanya oleh Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbih shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Kamari teh eta urang teh ngabahas keutamaan maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Ayeuna urang lanjutkeun deui nyaeta padilah keutamaan maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Cok hadis wa qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam inna awalan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum ala sholati. Anu pangleuwih-leuwih utamana manusia di cekula cok Kanjeng Nabi yaumal kiamati engke dina poe kiamat aktsaruhum ala sholati jelema anu pangloba maca sholawatna ka Kanjeng Nabi. Jadi jelema anu utama ke di poe kiamat, anu lain mah pakeuh engke di poe kiamat ai manehna mah tenang be kitu tah. Soalna manehna mah diutamakeun ya jelemana. Ditempatkeun ya di tempat VIP. Tempat VIP mah teu pangeunaan. Anu lain mah kahujanan kapanasan dina poe kiamat. Ih, manehna mah santai we. Jelema anu kitu eta nyata jelema anu loba maca sholawatna ka Kanjeng Nabi. Ku kituna orang ge kudu daek maca sholawat teh. Kudu loba maca sholawatna ka Kanjeng Nabi. Sangkan urang teh ke dina poe kiamat jadi jelema anu utama kitu tah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salatukum alayya mahaqqatun. Ari maca sholawatna anjeun sadaya alayya ka kaula mahaqqatun. Eta panglebur dosa, panghapus dosa. Urang maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Eta panglebur dosa cenah ge. Jadi ngahapus dosa itu tah. Itu. Jadi orang maca sholawat ka Kanjeng Nabi eta teh non ngajadikeun panglebur dosa, ngahapus dosa. Pamilang maloba jasa dosa ya. Eta ku maca sholawat cenah ge. Ngahapusna teh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sholla alayya fi kulli jum'atin. Cek Kanjeng Nabi sing sajalma anu maca sholawat alayya ka kaula fi kulli jum'atin dina satiap poe Jumat. Dina satiap poe Jumat manehna maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Sabaraha macana? Loba-loba amat. Arba'ina maratan 40 kali balikan manehna. Jadi manehna teh Abah Hamim teh Jumatan ya Abah Hamim. Musabahah. Ya, geus musabahah iku sebab Abah Hamim teh keur ka sawah. Niatilah itikaf, nawaitu itikaf li bil masjid sunat lillahi ta'ala. Pidinya Abah Hamim maca sholawat. Teu loba-loba amat maca sholawat Abah Hamim teh 40 kali balikan doang. 40 kali balikan. Mahallahu dunuba kuliha. Maka eta Allah ngahapus karena dosa-dosana Abah Hamim kabeh. Dosa Abah Hamim dihapus kabeh. Beak pokona mah nu nyesa sagede kuman geueuh. Eta kitu. Jadi lamun ngahapus dosa kitu tah.
Dina setiap poe Jumat gitu tah geus Jumatan maca sholawat ka Kangjeng Nabi 40 kali balikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabi ummi. Sakitu doang maca sholawat eta 40 kali balikan. Eta bisa ngalebur sakabeh dosa. Jeung dosa jeung Gusti Allah. Lamun dosa jeung papada mah lain deui. Kudu minta maaf langsung tama. Ieu mah dihapuskeun ku Gusti Allah. Dosa jeung Gusti Allah. Dosa jeung papada dia jadi selama jeung lagi manusia ditu eta mah. Selain jelema eta geus ngampura heula gitu. Jadi dosa nu eta mah kudu minta maaf langsung kana jelemana. Anu geus didolim teh nya. Tah, eta lamun urang hayang dihapus sakabeh dosa, urang teh kudu daek maca sholawat dina setiap poe Jumat 40 kali balikan. Tadi teh maca sholawat teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ngadawuh deui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamin du'ain ila bainahu wa bainas sama'i hijabun. Tepati-pati doa kecuali doa ulang jeung Gusti Allah eta aya halang. Jadi urang ngadoa ka Gusti Allah eta aya halangna cenah ge. Pantesan doa teu diijabah ku Gusti Allah. Urang aya nu halangan. Aya nu halangan cenah ge. Tah, sehingga urang teh hatta yusolli alaya faida sholah alaya sehingga kudu maca sholawat heula alaya ka kaula sok Kangjeng Nabi teh. Faida sholah lamun geus maca sholawat ka kaula ihtaroku eta bakal beulah cenah ge hahalangna teh. Ihtaroku dalikal hijab eta bakal beulah hahalangna warupiah dua maka doa bakal diangkat gitu tah. Jadi lamun doa urang hayang diijabah hayang nyampe ka Gusti Allah urang teh kudu maca sholawat heula ka Kangjeng Nabi. Pantesan para alim ulama sok nyieun doa eta sok dimimitian ku sholawat heula. Panurang lamun ngadoa teh sok maca sholawat heula ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wa akhir wa barik wa salim wa radhiyallahu anhu sahabati rasulil ajmain. Tah maca sholawat heula eta sangkan doa urang teh nyampe ka ditu halang halangan. Lamun urang geus maca sholawat eta halangna teh beulah. Walaupun doa maka doa urang diangkat. Gitu. Jadi orang lamun maca doa kudu ngam mimitian maca sholawat heula ka Kangjeng Nabi. Sangkan doa nyampe ka Gusti Allah. Hahalang. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sholla alayya fi yaumi mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin. Sabina minha li akhirati wa salasina minha li dunyahu. Cek Kangjeng Nabi sing sajalma anu maca sholawat ka kaula fi yaumi mi'ati maratin dina sapoe sapeuting 100 kali balikan manehna teh macana. Sapoe sapeuting 100 kali balikan. Qadallahu lahu mi'ata hajatin maka bakal dicumponan 100 pangabutuh manehna. Jadi hajat urang teh dikabulkeun ku Gusti Allah dicumponan gitu tah. Lamun urang maca sholawat ka Kangjeng Nabi 100 kali balikan eta hajat urang teh pangabutuh urang teh dicumponan ku Gusti Allah dikabulkeun gitu tah. Dikabulkeun ku Gusti Allah. Leun 100 hajat teh kabagi-bagi. Sabina min hali akhirati 70 jeung fi akhirateun wa salasina min hali dunyahu 30 jeung di dunia. Tah, orang 70 hajat ya jeung di ditu kayak di akhirat. Orang boga tabungan teh ya di ditu teh. Tah, 30 deui jeung di dunia. Padahal di dunia loba ka butuh ya. Butuh meuli beas anu paling loba eta 70 juta akhirateun cenah ge. Tabungan kayak jeung di ditu. Lamun urang sapoe sapeuting daek maca sholawat 100 kali eta bakal dicumpunan ku Gusti Allah 100 hajat, 100 pangabutuh urang teh. Dicumpunan ku Gusti Allah dikabulkeun.
70 jeung ke akhirateun 30 jeung di dunia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong sholat iku maca sholawat alaya ing atas ingsun. Cek Kangjeng Nabi sing sasa jalma anu maca sholawat ka kaula, cek Kangjeng Nabi teh sholat wahidatin sakali manehna teh macana. Teu loba-loba amat sakali doang macana ge. Sallallahu alaihi wa malaikatihi, maka Gusti Allah bakal ngarahmatan kana eta si jalma, wa malaikatuhu jeung malaikatnya bakal mangmintakeun hampura pikeun eta si jalma isrina marotan 20 kali balikan. Ku Gusti Allah urang dibere rahmat 20, ku malaikat yang dipangpetakeun hampura 20. Maca sholawat sakali. Dipangpetakeun hampura untuk malaikat 20 kali balikan malaikat, sedangkan malaikat kepandoan istajab eta orang maca sakali doang eta orang dibere ku Gusti Allah 20 rahmat ku malaikat didoakeun urang teh 20 kali balikan dipangpetakeun hampura ka Gusti Allah. Walam yamut hatta yubasyira bil jannah, yang tepat jeung dari tepat dipati manehna maot hatta yubasyira bil jannah, sehingga manehna dibubungah bil jannah ti ku surga. Nah, jadi manehna teh mun maot teh bakal dibubungah Gusti Allah nya ta bil jannah ti ku surga dibubungah ge. Al babu khamisu fi fadilatil iman wallahu alam bisawab. Mungkin sakit itu sing abdi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.